Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma mangka eta tetep dina sapalihna perkara Fathul Majid. Famimma mangka eta tetep dina sawarehna perkara yajibu anu wajib ma lillahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Isyruna ari 20 naonana sifatan sifatna wajibatan anu wajib ayla takbalu tegasna henteu narima itu sifat al intifa'a kana eueuh. Jadi ngaran sifat wajib mah nu teu narima kana eueuh. Mun teu narima kana eueuh berarti hungkul kudu aya. Nu 20 sifat kudu aya di Allah tara narima kana eueuh. Wujud tumetep aya di Allah teu narima kana eueuh. Wa mimma jeung eta tetep tina saware perkara yastahilu anu mustahil ma alaihi ka Gusti Allah. Isyruna hari 20 naonana sifatan sifatna mustahilatan anu mustahil. Aila takbalu tegasna henteu narima itu sifat asubuta kana tumetep kana aya. 20 sifat anu mustahil nu kumaha anu mustahil teu narima kana aya. Sabalikna wajib. Mun wajib kudu aya teu narima eueuh, mun mustahil kudu eueuh teu narima aya. Patil kamangka ari itu sifat arba'una eta aya 40. Patil kamangka ari itu wajibat jeung mustahilat arba'una eta 40 naonana aqidatan aqidatna. Wa yudhammu jeung ditambahkeun lidzalika kana itu arba'una aqidatan naon al-jaizu sifat anu jaiz. Kaya kuno mangka kabuktian non al-jami'u sakabehna sifat atawa akidah ihda wa arba'ina eta aya 40 hiji naonana aqidatan akidahna disebut teh akidah uluhiyah 40 hiji kabehna. Itu dihitung secara ijmali, mungkin dipapai secara tafsili. Wajibu sareng wajib li rusuli ka pirang-pirang para rasul. Alaihi meta tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan. Naon arba'u sifatin opat pirang-pirang sifat wajibatin anu wajib. Ela takbalu tegasna henteu narima itu sifat al intifa kana teu aya. Wa yastahilu jeung mustahil pihakna para rasul. Alaihim eta tetep ka para rasul as-salatu wa rahmat wassalamu jeung kasalamatan naon arba'un opat sifat.
Hiya ari itu arbaun ditul arba'il wajibah. Hiya ari itu arbaun anu mustahil ditul arba'il wajibat eta lalawanan opat anu wajib. Wa yudumu jeung ditambahkeun dihijikeun dikumpulkeun mangga lidzalika kana eta opat jeung opat dalapan naon al-jaiju sifat anu jaij al-jami'u mangka ari sakabehna sifat tis'u sifatin eta aya salapan pirang-pirang sifat bihaqir rusuli dihakna pirang-pirang para rasul alaihi meta tetep ka para rasul assalatu wa rahmat wa salamu jeung kasalamatan tudomu dihijikeun itu tis'u sifatin lil ihda wal arba'ina kana 41 allati ihda wal arba'in bihaqqihi ta'ala nutumata bihaqna Allah ta'ala payakun mangka kabuktian non al-jami'u sakabehna khamsina eta 50 khabar yakun naonana aqidatan aqidahna yajibu anu wajib ala kulli mukallafin kasakabeh jalma mukallaf naon ayu jazima cek kamari isina jajiman teh jazman teh ngarti kana makna apal kana akidah ngarti kana makna akidah ngarti kana dalil akidah mana tanu 50 teh palaula mangkari sifat anu kahiji minas sifatil wajibat tina pirang-pirang sifat anu wajib lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala al wujudu eta sifat wujud Pokok dikhtulipa jeung nyata diikhtilafkeun naon fihi wujud pakila mangka dicaritakeun hiya ari itu wujud pakila mangka dicaritakeun naon ucapan huwa ghairul maujudi ari ngaran wujud teh ghairul maujudi eta nu teu aya lamun wujud kajumlahkeun sifat maka wujud teh maknana teh ghairul maujud saha nu ngamanaan wujud ku ghairul maujud teh Abu Mansur Al-Maturidi berarti lamun ghairul maujud kalebetkeunana kana sifat hal anu mu'allalah bi ghairi illati tapi cek Imam Asy'ari mah ke dihareup ainul wujud wujud datiahna nu wujud lamun wujud datiahna nu wujud disebutkeunana sifat ma'ani sifatun wujudiyah sifat nu bangsa aya tapi tong bingung lamun wujud dihartikeun ku ghairul maujud jeung ainul maujud ieu nandakeun yen jelema dibagi dua aya ahli zahir aya ahli batin ahli zahir kana wujudna Allah ngamanaan ghairul maujud dan nu zahir cek ahli zahir mah rupa sora rasa maka Allah mah lain rupa lain sora lain rasa ghairul maujud lain anu ditemukeun lain balikna sifatun zaidatun ala dzatin sifat anu melebihi kana zat fal hadza maka netepan kana ieu pendapat bahwa mangka itu wujud halun eta sifat hal ay wasitotun tegasna pelantara bainal wujudi antara aya wal adami jeung wakila jeung dicaritakeun naon ainul maujudi ari wujud eta datiahna nu aya di mana anahu kalawan makna sanyana kalakuan jeung tingkah laisa eta teu aya wujud laisa eta henteu wujud maujud jaidan eta anu melebihi ala dzatil maujudi kana zat anu aya bihaitsu yakunu kalawan sakira bukti lahu pikeun wujud naon tahaqqukun narimanya tapil khariji dina buktina kadzati saperti keuna bihaitsu law kusyifa anna al-hijab kalawan sakira lamun dibukakeun anna ti urang sadaya non al-hijabu hahalang ma'ani narohu
pasti ningali urang sadaya bukan wujud Allah kasifatil ma'ani saperti sakakarina pirang-pirang sifat ma'ani. Kasifatil ma'ani saperti pirang-pirang sifat ma'ani. Makna wujud dua pendapat, hiji goirul mawjud, kedua ainul mawjud. Nah, wongin contoh ya kopea aja. Mun kana wujud nyebut kopea, amun kana kopea nyebut wujud. Manana aya dua. Hiji goirul mawjud, wujud kopea. Lamun wujud disebutkan sifat berarti sifatun zaidatun ala hadhil qolan suwa. Sifat nu melebihi karena iya kopea. Naon cing sok sifat nu aya dina kopea? Aya warna hideung, aya bentuk bulat panjang. Bulat panjang. Tahu bulat digoreng dadakan hadet 500-an panjang. Cek Imam Asy'ari mana tanggal-tanggal ting wujud kopea mah geus we eta. Berarti lain sifat. Lamun wujud kopea geus eta we dan kopea nu katingali disebutkeun wujud kopea. Cek Maturidi wujud kopea mah lain ieu, tapi sifat nu melebihi kana ieu. Mata eueuh aja. Goirul mawjud teh eueuh. Da ieu mah eueuh sok pulas kudu beureum leungit hideung eueuh. Teu anget. Asalna lonjong sok ayeuna rempekeun leungit kapan lonjongna panjangna. Amun ditikeskeun kieu mah pan jadi eueuh panjang teh. Eta lamun sifat. Jadi wujud kopea teh cik Maturidi mah lain ieu. Lamun dikana kopea teh. Ayeuna wang kana akidah teh. Allah kasifatan wujud. Wujud Allah dua makna, hiji goirul mawjud. Goiru teh henteu, mawjud teh ditemukeun. Teu ditemukeun. Jadi wujudna Allah mah henteu ditemukeun. Sanu teu nemukeun kana wujudna Allah, hisi mahsusat. Da Allah wujudna lain wujud hisi. Matak lamun jalema anu aktifna hisina mahsusatna panca indrana, maka panca indera eta moal bisa nemukeun Allah. Sehingga lamun ngakukeun panca indera nemukeun Allah, ti soledat akidahna jadi mujassimah. Najisimkeun ka Allah. Itu. Tapi cek Imam Asy'ari wujud teh manana ainul mawjud atos. Ari wujudna Allah teh tadat nu katingali. Nah, otomatis katingali naogenan lain ku hisi tapi ku akal nu nyaksikeun wujudna Allah teh ngaranna akal ruhani. Matak aya qalbu, aya ruhu, aya sirru. Qalbu disebutna muraqabah. Nepi kana makom muraqabah hanyatna qalbu bae. Ruhu nepi ka musyahadah. Ru'yatum bil ayan. Matak ainul mawjud ge kitu. Nyaksi secara nyata kana wujudna Allah. Ahli batinen. Sirru nepi ka makom mukalamah. Eta lamun dina Jamilul Mughni mah bahasana ahlul zahir ma'al iman wa ahlul batin ma'al yakin. Tingali jika dibeda-bedanya. Tur padahal nu disebutkeun iman teh moal muncul kecuali tina yakin gitu. Ahli zahir ma'al iman kieu jangan artikeunana. Ahli zahir yakin ka Allah ku dalil.
ahli batin yakin ka Allah ku musyahadah. Ngan lamun bahasa yakin bijil ti ahlu tahqiq maknana teh musyahadah. Itu idza utliqal yakin di mana dibahasakeun yakin ingda ahli tahqiq munggu ulama ahli tahqiq fahuwa yansurifu ilal musyahadah insirop nate kana makna musyahadah. Non musyahadah ru'yatul mil'ian iraha bisa kasaksina Allah secara nyata nalika urang teu nyaksi kalian Allah. Kulluman 'alaiha fanin da eta mah musyahadah. Kaya langsung nyebudak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Geuning urang teu ningali kana wujudna Allah, matak bahasana ge bihaitsul lao kusyifa. Kalawan sakira lamun dibukakeun anati urang sararea non al hijabu hahalang mani narohu tangtu ningali urang sararea kana wujud Allah. Model urang bisa ningali karena sifat ma'anina Allah. Sifat ma'ani teh sifat wujudiyah ya. Mana sifat ma'ani kudrat. Kudrat Allah teh katingali urang padu katempo kudrat urang. Tapi yakin jalema anu nyaksi kana kudrat sorangan tapi manehna yakin aya kudratna Gusti kumaha jadi kudrat nu katingali ku manehna dijieun dalil anu nuduhkeun kana ayana kudrat Allah. Ta eta teh aku ahli zahir ma'al iman teh yakin aku dalil. Mang Dani bisa datang ka madrasah bisa Pak dijieun dalil bisa Mang Dani karena ayana nu bisa karena kudratna Allah lain bisa Mang Dani tapi bisa Allah didohirkeun di Mang Dani. Matak aya antabudallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Ibadah aya nu musyahadah, ibadah jelema aya nu muraqabah. Ngaranna ge muraqabah meunang lada intip. Jadi diintip Mang Dani bisa ngaji teh diintip tuluy. Geuning diintip sabab aya makna nu tersembunyi tina bisana Mang Dani. Naon makna nu tersembunyi? Allah ngabisakeun ka Mang Dani. Yakin jadi teh kadina hati yen bisa nu ieu teh lain bisa urang, lain bisa Mang Dani, tapi bisa Allah. Eta ahli zahir disebut aja. Ahlul hijab teh eta nu kahalangan ku bisana, nu kahalangan ku kersana, nu kahalangan ku ilmuna, ngan sanajan ilmu ngahalangan. Nah, dijieun dalil nu ngahalangan teh hijab teh. Itu dijieun dalil karena ayatna anu nyieun eta hahalang. Jadi hijab sot teh kapan rupa surah jeung rasa cek ahli zahir jadi hijab sot. Ahli zahir pang nyebutkeun hijab halang dan disangkana aya dari mudahkan hakikina mah eueuh Pak. Mata nu nyaksi ka makhluk tah eta teh ahli zahir. Lamun nyaksina kana af'al Allah, kana sifat Allah, kana zat Allah eta disebutna ahli batin. Eueuh ingetan ka diri, eueuh ingetan ka makhluk, eueuh ingetan ka bojo, ka caroge, ka putra geus leungit ingetan. Ahli batin ngaranna. Eueuh ingetan ka alam mulki teh geus teu nyaksi.
wa inna ma huwa jeung pastina ari itu wujud amrun i'tibariyun eta perkara anu bangsa ijiran rekenan yuta aqalu anu bisa dimengerti pidihni dina hate ziyadatan kalawan ngaleuwihan ala ta'aquli dzati kana kapikirna zat walaisa jeung teu naon al muradu anu dimaksud bi kaunihi kubuktina itu wujud ainal maujudi eta datiah nu aya kaunahu ainian ainan kaunahu kana buktina wujud ainan eta ngajelek ketek hakikotan ainan hakikotan ngajelek ketek hakikotan dina hakikatna balil muradu balik ka ari anu dimaksud eta ku wujud bimakna ainul maujud teh eta anahu sanyana wujud la yulahadzu bil khariji eta teu bisa ditingali teu bisa dilirik la yulahadzu bil khariji dina buktina ziyadatan bari malebihi ala mulahadzati dzati kana ngalirikna zat kana ningalina zat bal yulahadzu pidihni pakot balik tak bisa dimengerti atau bisa dilihat itu wujud teh pidihni dina hate pakot wungkul gitu. Kolbu anu jadi ruh tanyaksi lain ayeuna aenan hakikotan ngajelek ketek di alam kasar ieu lain ya. Jadi nu nyaksina oge bangsa ruh. Mentak kuliah Nabi teh aya nu nyaksi ka alus di alam kasar. Geuning Nabi bisa nyaksi ka alus di alam kasar nu ieu. Ingali ya, nadrullah teh lam yaqo. Kalebetkeun kana jaijit akal ningalina Allah, tapi moal aya nu ningali Allah itu di alam kasar nu ieu kecuali Rasulullah. Naon sababna da jasad Nabi mah hakikatna ruh Kangjeng Nabi hakikatna sirullah. Mun jasad urang hayang nyaksi kana wujudna Allah mal bisa kecuali jasadna geus hancur teh geus leungit dina rasa jeung dina ingetan ayana jasad lain kudu maot heula lain ya. Nu jadi waliullah ge teu maot heula nyaksi ka Allah. Orang pernah ngarasakeun jasad orang hancur. Urang mah kakarege ngarasakeun beungeut urang hancur balik. Hancur kieu beungeut teh. Hancur teh teh tempo teu aya gitu. Bidalili anna ulama at-tauhid bahwa mangkari itu wujud sifatun eta sifat lahu ta'ala bikin Allah ta'ala hakikatan din hakikat nabi dalili anna ulama at-tauhidi kalawan dalil sanyana pirang-pirang ulama tauhid aqamu eta ngadirikeun ulama tauhid alaihi kana wujud ad-dalil kana dalil walau kana jeung lamun kabuktian wujud aina dzati eta aina dat datiahna dat anu ngajengelengek anu ngajengelek lam yukimu mangka moal ngadegkeun para ulama tauhid alaihi kana itu wujud dalilan kana dalil moal ge dijieun dalil lamun wujud Allah ngajengelek kunaon kudu nyeun dalil kana wujudna kopiah lamun wujudna kopiah ieu teu kudu dalil teh keur ngajelaskeun anu samar eta dalil ya kunaon kudu dijelaskeun da ieu ge geus jelas hideung kopiah teh wujudna kopiah teh ieu nu ngadedeluk kunaon kudu dijelaskeun padahal wujudna kopiah mah tinggal dicek tadi sifat anu aya dina ieu kopiah. Kopiah teh
kade wujud kopeah teh sifat nu aya dina ieu kopeah eta wujud kopeah sifat. Karena kopeah gampang nyebutkeun mana wujudna kopeah ieu berarti ainul maujud. Tapi coba karena wujudna Allah. Mana wujud Allah sanggup nyebutkeun ieu? Kapan Allah teh aqrabu ilaika min hablil warid, leuwih deukeut ka anjeun tinimbang urat geunggerong. Sok sanajan Allah leuwih deukeut ka anjeun tinimbang urat geunggerong tapi teu sanggup lisan nyebutkeun ieu sabab can karasa mah. Nyatana Allah teh ieu deukeut mah. Nyatana buktina. Tapi nu karasana ku jelema lolobana Allah teh jauh. Mata kudu didalilan ogena. Kieu dal ketut aya di Tasik. Mana Tasik ieu? Tapi lamun ketut aya di Cibantar, ku batu ditanya mana Tasik, perlu ngamukakeun dalil. Cek ketut teh ieu Tasik mah dia teh kabelah kulon Leumpang. Engke teh bakal manggih Cikatomas kade lintas ieu di Cikatomas Salopa, Jatiwaras, Papayan, Sukaraja, Cieuih, tuluy naon deui? Kawalu, Cisumur, naon deui ngaranna? Tasik geus mah teh. Nah, gitu. Matak beda nu aya di Tasik jeung nu aya di Cibantar nyahona ka Tasik. Arti teh. Nyahona ka Tasik nu aya di Tasik jeung nu aya di Cibantar beda aja. Mana Tasik ieu itu cek nu di Tasik mah. Mana Tasiknya urang di ka Tasik dengan urang aya di Cibantar tak karek kagorolang nyebutkeun dalil. Jika kitu jalema nu geus dihadiron Allah hancur sakabeh makhluk, ruksak ingetan ti sakabeh makhluk, eueuh ingetan ka makhluk saeutik-eutik acan. Mana Allah? Anallah kan kitu bahasana. Jalema nu panah, jalema nu majnun, Mansur Al-Halaj pan anallah, uing Allah teh. Ieu Tasik teh. Tapi lamun analog disebutkan ku Mang Ketut bisa jadi mujasimah. Mana Allah nu dibeungkeut Bu? Cristiano Ronaldo. Lamun Ketut geus teu inget teu sadarkan diri bener. Tapi lamun Ketut inget diri aya keneh, inget keneh kasorangan, nyebut analog batal sah. Tos teraskeun ya. Wahal yajibu jeung naha wajib alal mukallafi ka jelema mukallaf mangdani geus balik tur boga akal. Naha wajib ka jelema mukallaf naon al jajmu ngamistikeun bi anal wujuda kana sanyana wujud ainul zati eta datiah nata au gueruha atawa lian tizat. Nah wajib teu ka mukallaf bisa ngabedakeun tah gitu. Bisa nganyatakeun nu kumaha ainul zat, nu kumaha guairul zat, nu kumaha ainul maujud, nu kumaha guairul maujud. Nah, eta urang keur namaan kabingung. Dieu tas ngajelaskeun ku wujud ku ainul maujud jeung ku guairul maujud. Puyeng urang teh ieu. Tidak kue ngidrok otak teh kana makna ainul maujud jeung guairul maujud. Teu ngarti-ngarti umpamana syukur ngarti ya.
Boleh pertanyaan dibentukkan pertanyaan itu ngaregeregeun. Nah wajib seorang mukallaf bisa nganyatakeun kana makna ainul maujud, bisa nganyatakeun kana ghairul maujud. Wajib henteu tah kitu. Lamun mukallaf wajib urang can bisa nganyatakeun doraka berarti saumur-umur mukallaf. Lamun wajib. Jadi dia dijawab kusun. Aula yajibu atau teu wajib? Al jawabu ari jawabanana eta annahu la yajibu. Eta annahu sanyana itu jazmu bi annal wujuda ainu dzat au ghairuha la yajibu eta teu wajib. Nu kumaha wajib? Wa innamal wajibu jeung pastina ari anu wajib alaihi kasih mukallaf al jazmu eta ngamistikeun bi anna wujudahu kana sanyana wujudna Allah taala wajibun eta wajib. Nu kudu dinyatakeun ku mukallaf, nu kudu mukallaf ngarti yen Allah teh wujud geus kitu teu kaharti mun layak balu nu teu narima wujudna Allah al intifa kana teu aya wujuduhu jeung ari wujudna Allah taala min ghairi madatin eta teu make alat wa min ghairi wasitatin jeung tina henteu make pelantara di mana anahu kalawan mana sanyana kalakuan jeung tingkah lam yu'athiru ahadun eta henteu napakan sa ahadun seseorang fi wujudihi ta'ala dina wujudna Allah taala bal wujuduhu balik ta'ri wujudna Allah li dzatihi eta karena zat Allah di mana anahu kalawan mana sanyana kalakuan jeung tingkah lam yaftaqirru eta henteu mikabutuh Allah ilaman kajalma yujiduhu ilaman kana zat yujiduhu anu ngawujudkeun itu manhu ka Allah teu butuh Allah wa dzatuhu jeung ari zatna Gusti Allah iktadot eta ngamistikeun datuhu wujudahu kana wujudna Allah di mana nahu kalawan makna sanyana kalakuan jeung tingkah lam yujid huwa eta teu ngawujudkeun saha huwa Allah iktadot wujudahu bimana anahu lam yujid huwa nafsahu lam yujid teu ngawujudkeun Allah wa tegasna Allah nafsahu kana dat Allah teu ngawujudkeun Allah kana datna mun Allah ngawujudkeun kana datna kade jang Allah ngawujudkeun kana datna berarti dat Allah teh anyar da diwujudkeun ku Allah lain kitu kade tapi dat Allah ngadorong kana ayana wujud Allah. Summa inna wujudahu salajeng nasanyana wujudna Allah taala qad syahida bihi qad syahida eta nyata nyaksian bihi kana wujudna Allah naon kullu mawjudin nyaksian teh ngadalilan syahida teh mere kesaksian qad syahida teh nyata nyaksikeun bihi kana wujudullah naon kullu mawjudin satiap nu diayakeun kabeh nu diayakeun nuduhkeun syahidat teh bimana dala we atos. Syahida bimana dala. Tuma inna wujudahu salajengna sanyana wujudna Allah taala qad syahida eta nyata nuduhkeun bihi kana wujudahu naon kullu mawjudin sakabeh perkara nu diayakeun. Teu kaliwat puna jame kabeh perkara nu diayakeun nuduhkeun kana wujudna Allah. Fala yunkiruhu maka teu aya nu nolak kana wujudna Allah illaman kecuali jelema tomasa anu ngalolongan ngabocosan saha Allah Gusti Allah ala basiratihi kana mata hatena itu si iman moal aya nu inkar kana wujud Allah saha nu inkar kana wujud Allah jelema nu kapireupeunan nu bocos nu lolong panon hate lain panon kepala nu bocos teh panon hate wa hum firqatun kadahriyah contohnya seperti kaum dahri
wahum itu dahri firqatun eta hiji golongan yunkiruna anu narolak itu firqah wujuda soni'i kana ayana nu ngadamel. Dahri teh kaum anu nolak kana ayana nu ngadamel. Wayakuluna jeung ngomong itu kaum dahri in hiya illa arhamun tadfa'u. In hiya henteu ari kisah kejadian mangga jelema kadarunja illa arhamun kecuali pirang-pirang rahim. In hiya henteu ari kejadian illa arhamun kecuali eta pirang-pirang rahim tanpa maparin itu arham. Jadi araya jelema teh tama bane we dibejilkeun ku rahim lin ku Allah ku rahim. Geuning jelema teh geus aya hik parah wa ardun tabla'u. Wa ardun jeung taneuh tabla'u eta neureuy itu ardun. Wa mayuhlikuna jeung teu anu ngaruksak ka urang sararea illa dahru angin saha kaum dahri. Ai az-zamanu tegasna zaman. Payun sibuna mangka nganisbatkeun nyebutkeun para ulama al ihlaka kana ihlak kana rusak lidahri pikeun kaum dahri. Palidza kulantaran yun sabuna payun sibuna payan sibuna pe ansaba yun sibu berarti payun sibuna maka nganisbatkeun para ulama al ihlaka kana rusak lidahri pikeun kaum dahri. Palidza kulantaran nganisbatkeun ulama kana ruksak pikeun zaman dahri samu maka ngangaranan para ulama ad-dahriyata kana kaum dahri kana ngaran dahriyah. Fawailul lahum minal azabis syadid. Fawailun mangkari siksaan anu banget lahum eta tetepikeun dahriyah minal azabis syadid dina siksaan anu banget. Wallahu a'lam bishawab.